baheula mitoha abdi modarna kitu. Production and Ah Entertainment. modar dan Nasrani Pak. Abdi sok bingung lamun mikiran orang Kristen paeh Pak. Pan orang Kristen lamun paeh sok didangdanan. Leres. Leuwih-leuwih ti panganten. Eta mitoha keur modar meni lucu. Make jas, make dasi, kacamata, sarung tangan, demi Allah disapatuan. Adi bingung Pak, ieu teh modar atawa rek kaondangan. Beres teh Pak didangdanan diasupkeun kana peti, ieu peti dijana tina kayu jati, kanana 3 senti. Jerona dilapis make seng, terus kain saten make kembang jeung kamper. Sup eta nu modar asup kana peti langsung ditutupan ku tutup petina moal. Moal Pak, luhurna demi Allah sok tinggal tamu dinya pae. Dipatri make seng da sieun kabur. Geus